Nyeun rampeye kacang buat teman ngopi. Jadi ceritanya barudak ieu hayang nyobaan nyeun rampeyek tina tepung beas langsung beas beunang ngagiling. Soalna biasa nama tina rosben anu beelian teh ieu ku aing dak nya dicampurkeun acina. Ieu aing make aci 1/2 kilo tapi ituna mah teuing sabaraha nya dak teu kaukur pokona mah ieu endogna hiji ulah poho ditambah kara. Lanjutnya barudak di dieu aing tah aya bawang putih jeung cikur ulah poho dak dialuskeun heula nya supaya sedep ya make cikur. Tadi dia cikurna ku aing dak dicaian supaya ulah bangka teh dina ulekana. Atuh geus kieu mah dak tinggal dibumbuan ye pake royco aing makena 2 bungkus tergantung selera dak aing mah cukup 2 bungkus bae tah aya daun jeruk dak ngeun saeutik daun jeruk raja rada langka ulah poho ieu kacangna diasupkeun. Kacangna aing mah dibeulahan ja ai sok buleud bae rada atah teh parangsatan. Tadi dia aing ngagorenganna dina hawu supaya bisa bari diuk dak ja komporna nu aing mah luhur kudu nangtung bae tuh geus mulai digorengan atuh alhamdulillah dak nya sakieu mah atuh teu gagal-gagal amat ja meri kitik-tik saeutik mah wajar bae dak atuh tuh heuh bagus be pokona mah sakieu mah kurang kumaha oreng. Atuh cik nu ahli mah dak atuh meureun ge goreng entah bae cik aing mah atuh oke-oke bae si jalain jeung presiden dak ya ieu mah jeung gayemeun aing tah digayem heula ulah poho dak diasaan pokona mah soal rasa mah beuh mantul beh.